Mangga nyangakeun ti payun kepihatur dina lagu Kang Sereng. Juli dari orang siram lamun daerah ku diri Kang Juli hayang jangan baik kana jauh sok tibelah Juli anu mana sok teuing lamun Juli di bandara Pekat Durian suka dibeli kupati aya cenah Juli jauh-jauh manggung awi Kang Juli anu bageun nyiar-nyiar api merah jauh-jauh ngajak Kang Juli anu bageun nyiar-nyiar api melangkung sepanjang urang kumaha Kang Juli olah kendanya istiar kamu tutunya siang nu awon wajib bising lah usukan mana selamat dunia akhirat apalura iding sumarati negara kantut esina lain-lain apalura iding sumardi daunawi lanca berem apalura dan tawarang lain-lain bagja abdi apalura iding sumarati bagja dengan di Bageurang jauh tarejak kadang-kadang apalura kapayun deui kudana buah haridang jauh komo sora padanton anu mana aturan apalura kapayun heula Bapak Lurah temunggu Bapak Lurah atur nuhun dikasenian Pak RW Dadi anu mana Bapak RW Dadi Pak RW Dadi hoyong disawet laguna Bapak RW Dadi anu bangga aturan kapayun heula aturan syawer laguna Bapak RW Dadi Bapak tiara ditata di agama Pak RW Dadi di hang lomari sing bisa miralena Pak RW Dadi pinasti selamat diri Wala ukur resepan nganu maksud yang tujuan ngawujudkan para dadi ngawujudkan persatuan papat mah sareng sarang solasi ngejantung papat mah
gentleman pangeran mapapat mak nawala sasi ratuning gedeping ilmu kaya papat mak sanu paris nyandang iwatim bangsa sorangan iwatim bangsa sorangan cinta kana papat mak kebudayaan apat madai sami cinta kebangsaan kaya apat mak dina seni hati-hati di dasaran ku agama seni sema apat mak di sorangan PRW Dadi aturan ke PRW Dadi sorangan apat mak Ayadi aturan ke Ayadi apat mak di sorangan PRW Dadi lain dawonawi lancabaran ditawaran lain baca diri baca dengan dibageran apat mak Ayadi ngamu mulai kesenian ulauku reresepan Ayadi ulauku reresepan ngandung maksud jatuh tujuan ngawujudkan persatuan Ayadi di sorangan apat mak Ayah apat mak di sorangan Ayadi kapayun aturan Ayadi di sorangan apat mak mangga rasa sarengan ngamu mulai apat mak kesenian apat mak Ayadi ukur resepan Ayadi aturan kaya di kapayun lain daun awi ditawaran lancabaran ditawaran lain baca diri baca dengan dibageran baca dengan dibageran aturan kamu Oji sameme ngemparkeun kasur Oji Ayahna arpa ayah sama kena dikelarkeun Kang Oji ayah apa ayah apa anu mana ayah apa sameme ngomongkeun batur bekriksa badan sakujur Oji Oji anu bager Kang Oji hatur nuhun kali deui ka aya apa anu mana aya apa aya lain daun awi aya apa lanca bareng ditawaran lain aya apa bagja api bagja deung bagja
Sihan kapayun na mama alpa, mama na kapayun mama alpa. Tibatan mah hatur nuhun mama alpa. Tibatan sa elo lebar. Sakayu dijieun baju. Sakayu dijieun baju. Tibatan mah Masena seno masena seno anu mana. Masena seno kapayun oyong disawat laguna. Masena seno anu bager kapayunna. Mas Kang sering mas Masena seno anu mana. Atuna oyong disawat laguna. Masena seno dikincirang. Masena seno da dikincirang. Si horeng mah si horeng aja rame leweng. ayo mas jangan malu-malu mas Di pikiran Masena anu mana ku abdi mah di pikiran. Si horeng mah Masena anu bager. Si horeng kagungan dengan ke depan Masena sawer. Abang Cina Masena suning bonteng. Terima kasih Masena. Zabadi mah Masena seno kumali lawang. Masena seno Bapak RW Asep anu mana. RW Asep aya aturan Pak RW Asep kapayunan. Lain-lain Pak RW Asep daun awi. Pak RW Asep lanca borok. Pak RW Asep daditna orang. Lain-lain bagja abdi. Bagja dengan apa RW Asep anu bager sok dipagerak. Aya cenah Bapak RW Asep. Urang patopang sono atau saparantos patopang sono dilajengkeun kana Kemang Tanjung. Mangga der ah. Pak Hajat, Ibu Hajat, iya lagu tepang sono, sanona, sakalintang, sonona, sakalintang, ari ngatur.
kawilujeng apa lulai dia Sumaradi ngaturkeun iya lagu tepang sono haturan abdi nu sono tiadi mah abdi saparakan apa lulai dia Sumardi nyangakan sabrang salayan geningan dapat gak sabe masang nyangakan tapi lumayan dapat gak saya mahanta palurai di Sumaradi lain-lain daun lencak berem lain-lain bagja abdi bagja dengan dimakura kumasulik Pak RW Asep suliat teh awit tapia kumakuring Pak RW Asep dibalatan saurang ngorilingan sisi cai masih Pak RW Asep nu herang cai talaga kada elia Pak RW Asep kana diri Pak RW Asep di dunia serekogoda kincir naik Pak RW Asep kana regang kunaon teh ditalikeun pikiran naik Pak RW Asep kasaurang kunaon teh dijadikeun Pak RW Asep kamana jalan Cibulung geuningan Pak RW Asep nanjak ka Cimandiri kamana abdi nyalungkeun Pak RW Asep pun mendaktung kada diri Pak RW Asep anu mana haturan Pak RW Asep abdi nu sono wayadi sarangan heula Pak RW Asep anu bagera kapayunan Bapak
hatur lumayan lebat wae hari Pak RW Asep papayun heula ban abi mah Pak RW Asep tacelakna papayunan Bapak RW Asep papayun biasa kita Bapak RW Asep depan sana anu kahatur di abdi saparakana di abdi Bapak hajat, uriatin bahajat, mandi gua baik. Pamana dikala hidup, Bapak hajat, dekade, neang ari kamana mah, Bapak hajat, Ibu hajat, nujaku hidup. Berpacu dalam papacangan. jojolati urang kudu di dunia urang mah berang balaka urang bageun salamina ulah jongjalati mauna kapayunan abi longokan lakina samiugu abi teh mauna kasepian teu aya anu ngarencangan mauna gula-guli ngala sorangan tiris kayak maun anu mana nungsak pala maun deui boro-boro anu kegepan sakoleun hate sok kumaha mauna anu mana emot tos papajangan silih usapan silih rakula mauna anu manet pisan hati rantut tutuageun aya mauna jadi pinuh pahampan hanya sedia sabingana
Bapak Cangkala Bajana sanes lumayan aya mauna sor ah mauna kapayun Tiris saya mau haturan nuhun tunggu sapa boro-boro nungetepan haturan tutua bulan bapak karaja deui pangharupan Raja Ibu Umum Bapak Cangan Bajana sanes lumayan ulah jong jalati teh nini urang kudu aya Mama Arhan di dunia urang upara Mama Arhan anu bageus guling mana sorang aya Mama Arhan tiris saya anu ngusapan Mama Arhan deui boro-boro nungetepan sekotu hate sok Mama Arhan emot wakos Papa Cangan silih-silih Mama Arhan yang bari silih usap Mama Arhan deui silih rangakuan
anu betah umi sareng anu bager betoh keimah najan terus umi sareng anu bager kapojok payun umi makane bisik dibalik ulah sok elot umi sareng ka payun nong tukang pohon kabah la 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 sayang umi sareng kamu ulah sok elodang bisa nambah nongtong apa la 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 sayang naik di Honda la la jauh mikir kapal oh bisa atur nuhun kabojong supoh la 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 sayang atur nuhun umi lepas sinden hade asa dipepeteng Bapak Naim Jakarta la 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 sayang Bapak Naim Jakarta lepasin hati asa dipepet Ibu Dahlia Ibu Hajat anu bagus la 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 sayang umi em di olah la kapo jangan sopo umi anu sayang kapo jangan sopo sareng papayu
lamun ora dinaseni sok aya bae-bae lepat umisarna deui anu batu komo sapertosi abdi geuningan ibu em anu bakeun tata titiran jang surati hari reka kureka aeki bapak haja dianggo anu laleui hari angga ku angga ngahateti balanti beli dadalian anu bakeun hateti balanti beli duh heran ketidak naon anu dibela jauh gadis saja pakaraja kuda sangka ripuh gek kapaksa anu mana bapak karja kanungan lagu hoyong suka-suka sanajan barisan sara akaraja anu mana datang di aja klang ari aklang ke bawah ombakan ari nindang anu mana akarja sangsara akaraja kongang sorakang duh geningnya hoan pan abdi nuju hiburan saha anu sumping akaraja duh waratosang buka simpatinya cinta duduluran najana teh unung linglung jalan teh unung luka cinta klang ari aklang ke bawah ombak-ombakan ke ari dina teh unung sangsara kongan sorangan
piting katojo bulan kekuasaan bantun di lamping seperti asa sabulan mauna anu bageun ngantosan panutan sumping kamana masih mauna jalan Cibulu munanjak ke Mandiri mauna anu bageun munanjak ke Cimangadiri mauna kemana abdi nyalu mun mendak tung ngera diri kamana mauna anu bageun abdi nyalu mauna sepuh abdi menang dekat Cimandiri papana kiara ditnadang mauna anu bageun diangkut tilam lemari masih mauna aturan sing bisa niara letna mauna anu bageun tangtos nak selamat diri kebanjaran kesoreang teh iyo diserangan Kang Nus kahiliran ke Jampang Sari kanggo teh iyo anu bageun panasaran can kasorang geuningan rek ngaros tepat diwangi sepuluh teh iyo ditolak salik teh iyo anu bageun melak kopo jeung arayna geuningan melak kopo jeung arayana teh iyo Kang Nus 10 diguntakan di moal poho Kang Nus kaanjeunna ari 10 mah teh iyo anu bageun diguntakan ti ari moal poho kaanjeunna moal poho kaanjeunna teh iyo lamun jauh sok dibalat teh iyo anu mana suka teuing lamun pagi suka teuing lamun pagi Kang Nus tiba-tiba pegat durinyat suka dibeli kopati hari tiba-tiba mah teh iyo diserangan Kang Nus pegat durinyat suka dibeli kopati aliling nu mantak nyaring haleuang nu mantak ringrang ke dia bogo ke ditu bogo ke bogo araya kape ke ditu kumaha kadia kumaha bakaraja deui anu bagus kasadaya pada bogo kateh tini nyaah ku bageurna ka bakaraja
kasih manehna asih kukumisna kasadaya pada bogoh aduh riweuh aduh riweuh di cia sorangan begang lain kurang ada loba kabogong jadi rariweuh. Urang kawitan ku lagu kidung cenah kula. Nyangakeun ka para sepuh kene sepuh nu di payun haturang. Nidagu ngasampurasun ka Gusti nulas asih Ampun haturan kasadayana kula. Bangsa sadaya nu kagungan usik malik si abdi sapara kancana ngidungkeun panada Gusti. Ampun ting Bapak hajat nyangakeun kula. Siloknya kukus nu ngeluaran tawis pa bakti ka diri tawis pa tika diri nedadik nyatkeun teka diguning garik sesemi Bapak Idis miwah Ibu saya bobe Aya dipaparin jalan-jalan anu dipilih Gusti. ampun ting Bapak Ibu kula. Oke kapara karuhun anu tos saningan waris ayeuna mah kabudayan tuturunan saperangan anu pandiri ayeuna mah samperangan anu pandiri nikmati zaman kajaman urang muara sadayana putra putri sami dijari jadi silokane pupungan jadi saringan di
pamoga ya pangresa mugi abdi mojang medi sidakap sinuku tunggal montangkan keresayang widi sidakap sinuku tunggal montangkan keresayang widi amin ya rabbal alamin muga Gusti nangatayungan awit kabadiku budi asa genamku basa jadi melimas ket hate kang saja balua ku ngapain yang ku si diri kedala janji kang saja anu mana supaya wajah malaka setia wajah balaka geningan kang saja anu bager biar ucap barengan nyangakeun kalau ka Umi Empi teh Uju tersangka gening tersangka temalire salamina aya bapak saja sugan teh tetap cinta kang saja teh unu gening apa katuriatna mereja ngaji sanyana teh unu gening ukur ngabibita abong cenah kanu hina kang saja janji henteu jang buktosna tepung munggara mastikeun ngajak rimbita
tapi bukti nanyalahan kang saja nu bager ngan ukur pika nyeri najan aya kergantina kang saja teh unu moal cara sareng anjeunna sugan moal nyeri horeng kieu nasib diri aturan bapak saja kamana atuh kamana hoyong panggih sareng anjeunna lamun kieu eta balukarna mi cinta daya hartosna kunaon teu aya sumpi mata kesel ngajeng ngajeng pangintep salira pundung kang saja tos lawas tepat tepung diemutan siang wengi cenah panutan kagungan deui tesangka lalika abdi si hore nganggap kalaka goresan hati salawasna tanda tanya teh tini anu bageus nah aya kene kadodoh katin ati nyaris kana curang anonista teh tini jerit batin pinuh ku karumaosa teh tini anu bageus pinuh ku karumaosa
hirup abdi teh tini anu sayang pinungku noda jang dosa siga mati jangan toli anu bagus moal biasa sasar ngandai lawih ade yuk urang papisah wae kanya asalira tetene anu bagus karasa kanya asalira angin apati pangnepikeun ras kuri akna kula nyangka kaca ati ngebata aja ngancik dina hate kuri teh tini dong hajakan anjeun teh kantut wasma topan tos reda hujan teh kantun wasma tatini lika ngopi hariri nojak eli daun hancur lirik katebang siga anu ngagupaya geningan abane mo ngagupaya ka diri kuri ayo anjang dah ka payung Macam hujan tengah bang bayang ninggara korang goresan hati salawasna tanda tanya siga mane kadedekatin abdi nyari kana jurang anonista Bapak Haja jadi batin pinuh ku karumaosa jangan dedi pinuh ku karumaosa hirup abdi teh jang deh pinuh ku noda jang dosa
sah wae tarasa kanya salira kanya salira angin pati panganepi ka rasa kuring akang ulang nyandaka karumas angin pati panganepi ka rasa kuri tong hanjaka ayeuna kantun wasna ari reka kang omah kureka hateti balati bali hateti balati bal hari akang cuma-cuma ku agama hateti balati bali tasna yaga sadaya banget tiba Ingatkan di payung sadayana cenah pulang. Cik nyangakeun ka Bapak Hajat. Jambu cik jamu alas jamu kuning Alah jamu kalian sih bisa taya geuning cenah mama. jamu alas jamu kuning wis lawas ketemu maning la 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 jamu alas palimana wis lawas kula kidana Ojo suwe-suwe kedanan kula. jamu alas palimana wis lawas kula kidana yuba kula kidana Wis mangan ora udunan bulan. wong bagus aja kamu Ampun teuing abah. kula wedi karo robine wong faidi sebloben karo robine Ya. indah mayu kutana ayu bangkir mangan akhirnya gini Araraya nu dipayung tuh. kembang biru kembang widara kula milu bagian sengsara
kembang biru kembang widara la 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 esin bos petadeng galak pemuda di damana di damana di cipat-cipatnya bos petadeng anu bagus sok isin mangan Dadah pulang. sok isin samar kaduga sok isin samar kaduga rumas di pasisian bos potaya deui miwah ibu di pasisian bongan bangkung bos potaya deui bongan bangkung eta ka Jaimah, kacai tadi mandikeun. Ari bongan bohong, bongan bohong, gunawan tadi jadikeun, dijadikeun. Tak kemana mah, bos beteuy jalan Cibultar. Nanjak mah rek nanjak ke Cimandiri kasaha bingalungan medang tungara diri tungara diri Makmurina keadilan berjuang sewang-sewangan milari ridho pangeran emun wiwitan tangtung Ari Japrama Sinjang dalam ampun deh ibu hajat bapak hajat ayah pulang gitu di kota Bandung amui punya abdi sok siang abdi kaduhung sok sieun mah abdi kaduhung
Korea sorangan dipikir dah memang detik pangeran kemelang nah janten Korea sorangan dipikir dah memang takdir pangeran pamit teras karena takdir Mang Ujo pasti diri loba-loba mungkin senu lepas rarawasan mas setia gumelat daya kenatna selamina baik ora saja Pak RW asik takang orai duduli orai indah orai saja digawiku para asing abdi malang abdi malang abdi menang saking isma dari jadikan para asing tadi jadikan orang duduk para asing orang hidup orang saja Pak RW asik abdi mau abdi malam abdi minum atau sok Inggrisna dari jadikan Haturan Bapak RW asep sok Inggris tadi jadi ayah cenah Bapak RW asik duduk Pak RW asik orang hidup orang saja
digawikeun Bapak RW asep ulah calik bae abdi eta abdi melah hatur nuhun Bapak RW asep abdi melah abdi nindeng eta Bapak Sai Bapak Jai kemana Bapak Jai kapayuna Bapak Jai koneng orang Bapak Sai ayah Bapak Sai ora hidang ora Bapak Jai ayah Bapak Jai abdi melang eta abdi melang abdi minum sok enggis mah Bapak Jai bumi luhur anu bage sok enggis teu dijadikeun Ajaing bumi luhur diangtos. orang junjunan orang hidang pajak ibu miluhu orang saja digawikeun pajak ibu miluhur abdi melang abdi sok inggis dijadikeun hanya ibu miluhur anu bageun teu dijadikeun orang ngolang abah ih bumi luhur abah mi curug luhur abah ih curug luhur para hidang orang saja digawikeun Diaturan abo curug luhur. abo ih curug luhur abdi melang eta abdi melang abdi minum sok inggis mah abo ih curug luhur teu dijadikeun orang hidang orang yang saja Ari abdi melang Bapak boing curug luhur abdi melang sok inggis mah sok gali raja si Bapak boing curug luhur sok gali raja Bapak boing orang hidang ngaleng ramah Bapak boing sisi